Wilujeng siang pamiarsa, patepang deui sareng simkuring Ade Risma dina acara Kilas Warta. Nu nyajikeun informasi aktual jeung faktual 10 Maret 2020 hiji. Pamiarsa, sabudeureun dunia nuju digemparkeun ku ayana virus anyar, nyaeta virus corona. Virus ieu awal kadeteksi di kota Wuhan, Cina sawarsi kapengker. Tepatna kaping 7 Januari 2020, dugi ka ayeuna, di Indonesia pasien COVID-19 atos ampir ngahontal angka 1 juta jalmi. Kukituna, urang sadayana kedah terang naon wae ciri-ciri jalmi anu kaserang ku panyakit COVID-19, sapertos naon gejala panyakit ieu jeung naon anu ngabedakeun jeung panyakit influenza. COVID-19 atos ditetapkeun ku Badan Kesehatan Dunia atanapi WHO janten panyakit pandemi atanapi panyakit anu sumebarna ka mancanegara. Mung teu acan sadayana masyarakat Indonesia terang gejala-gejala virus corona. Dokter spesialis internis Jurmetsing ngejelaskeun, kanggo mikatarang jalmi anu positif kejangkit ku virus corona kedah dilaksanakeun sababaraha tes. Namung, panyakit ieu gaduh gejala awal anu mirip sapertos influenza atanapi panyakit anu atos biasa di masyarakat. Di antawisna muriang, nyeri tikoro jeung batuk anu bakal eureun salami 5 atanapi 6 poe. Samentawis COVID-19, gejala eta bakal lumangsung leuwih ti 10 poe ditambah aya gejala anu lainna deui. Salian ti eta, Jurmetsing oge ngajelaskeun yen suhu awak jalmi bakal langkung ti wangkuan suhu 36 dugi ka 37 derajat Celcius lamun kainfeksi ku virus naon wae, kitu oge ku virus corona. Sareng gejala-gejala anu di satiap awak nu kainfeksi virus corona oge bisa beda, gumantung kana resistensi atanapi kekebalan awak tiap jalmi. Kukituna, kanggo jalmi anu ngalaman gejala-gejala kasebat, saena nyandak lengkah medis, utamina saatos ngalakukeun kegiatan anu ngagaduhan potensi sumebarna virus corona. Diisolasikan kalau keluhannya masih ringan bisa diisolasikan sendiri aja, isolasikan di rumah ya, artinya tidak berpergian kemanapun ya selama 14 hari ya. Namun apabila dalam jangkauan waktu 14 hari ini pasiennya demamnya makin tinggi ya, ada keluhan sesak nafas, nah itu harus segera berobat atau mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat. Jurmetsing oge nyarankeun yen masyarakat kedah nerapkeun pola hirup sehat sapertos seueur nuang bubuahan, sayuran jeung olahraga anu teratur supados awak teu gampil kainfeksi ku virus corona. Ade Risma, Jakarta. Pamiarsa, mung sakitu warta anu tiasa ku simkuring didugikeun dinten ayeuna. Simkuring Ade Risma, amit mundur amit mungkur, wilujeng siang.